Ayu dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nuatere sing heurin heulin heula beteng sakali seueur. Atas mana sah? Dia Kak Iman karena di dia bapak gereng. Iya wae keur ulang-ulang di dia lah. Ngampi duiteun. Lain ya Pak. Kan budak teh geus eksa minggunya. Eka euy. Aya domba nama linting mana nya? Ke atuang neangan wae ari butuh mah. Nu harga sabaraha? Aya lalaki mah kudu duanya Pak. Heueuh lalaki mah kudu dua mun awewe hiji. Aya kitu geus boga duitna. Kan sabaraan kitu. Ai maneh hayang nanu harga sabaraha tinggal neangan meureun kumaha leutik gedena. Aing mah aing teh garede sama. Tes teh mana? Ding. Marab domba aing teh. Nanging domba loba. Nya aya we alhamdulillah sakitu mah ding. Ajin mang alis euy. Tuh lumayan we grup di lembur mah. Ieu. Bisi aya nu butuheun keur eka heuh. Nu aing itu dijual. Dijual? Heeh. Bener ya. Sabaraha hiji itu? Aya we sok lah mesti anu butuheun mah. Oh, tenang atuh. Aya komisi-komisi we mah. Siap. Sok. Sugan we nyanggut euy. Nu 500-an atuh Pak. Anak kucing 500-an paling ge. Lu mah mahal Pak Isal. Sabaraan? Paling leutik ke 3 juta, nu 4 juta, nu 5 juta. 3 juta. Nah, segala 500 sia mah kelanci anak kucing teh mah. Lumayan. Atuh enggeus ari teu boga mah. Ai can aya duitna mah. Ulah ka ayeuna. Panama jongjon Pak. Ya mangkon sakedeng DGX seminggu ya. Hiji ewang atuh meulina tuh. Ye. Nah, gini teh ku bapa dari eka mah kudu ku maneh. Ke duitna maksud teh Bapak ditambahan. Lagi apa sobat? Lagi berbincang. Cungur sia. Cungur. Apa itu cungur? Tah cungur sia itu cungur teh nu kieu teh kehen. Heureuy atuh heureuy duh. Oding, Naon? Faisal pan budakna teh rek eka. Sia sugan aya kaubuhan tukang domba. Pucuk dicinta ulam pun tiba bang. Nah naon sia cungur ngomong teh pucuk dicinta ulam pun tiba naon maksudna? Kebetulan bang tadi aing lewat jalan situ tuh. Temen saya ngajual domba bang. Sia atuh mending letter bae kunyuk. Nu biasa ngomong naing serius kahen. Pan serius aing ge bang. Heuh saha? Aya itu tuh babaturan. Telepon sok. Nu harga sabaraha Isa? Tuh 5 juta 2 Pak. Tanyakeun atuh Oding aya nu harga 5 juta 2 gitu. Bener sih Teh Oding. Mang? Di mana mang? Di mah. Oh, tuh orang kan itu. Siap, tungguan. Aya. Aya. Hejik tanyakeun anu harga sabaraha we gitu. Tenang. Aing kan itu. Heuh sa geus puguh. Heeh. Hejik atuh. Kayak di bejaan deui, tenang. Alhamdulillah. Diteangan Ka ieu mah kakak ngajedog di dieu atuh. Pan aing itu. kumaha eta mbe? Kumaha anu butuh gitu? Aya. Hayang sabaraha itu? Ai maneh butuhna keur naeun ieu embe mah? Butuh we pokona butuh 2. Harga sabaraha? Atuh nu kisaran 2,5 gitu. 2,5. Aya. Menang 2 eta. Menang 2. Anu maneh butuhna keur naeun? Butuh we atuh namanya hayang apal pisan butuh jang naon. Pan geus jentre aya geus 2,5 2 aya. Bener. Bener aing mah. Tungguan. Ditunggu lalila bisa anu eta manten. Nasi kayak tadi lapis cara ini geus kasam nyok itu mau balik heula. Kumaha Ding? Kalem Bang, tenang. Aya domba mah. Bener. Nya bener atuh nah iraha aing teh bener. Sabaraha can anu 2? 4 juta ge beunang 2 Bang. 4 juta. Paisar da murah. Beneran Ding. Nah apang eta lain apang eta dibikin murah? Manehna geus capean ngarit Bang, geus pusingkeun. Atuh kumasa eta yang transfer macam? Guys atuh sok Ding. Sok anu aingkeun we. Kumaha di duitan kumaneh? Heung ku aing dibikeun deui ka ditu duitna. Oh besok atuh. Tuluy kabeh ieu Pak. Sok kayak bikeun ais pugu ieu.
Ah, beres. Jika tuh Jik. Tenang. Mual barang ka dito na. Kumaha salek turun. Kuai kumaha Pak? Jik we heula duitan heula ke telepon urang. Oh, atuh. Timang onsnya 2,5, tuh aing dijual 4 juta. Pan kaya aing anjing jadi ke aing ulin ya mah. Lila san si Soding lila itu lila nu hiji deui duh tah telepon yo buru aya tenang ngan ieu teh aya nu ngandegen dua deui nama ngan lila euy teh ka dieu ting erek ting moal kan bisi imah bisi erek diborong kabeh hepek we lah anu geus rujit ye ngaritna heuh sok ayeuna sok siap diantos sok geus deket siap siap jadi Saha deui atuh ieu? Halo? HP nu eta nu dipake? Hayang sabaraha? 1 juta. Di TF ku aing, geus. Ayeuna langsung tak ku aing di TF. Sok. Langsung tak ku aing di TF, ke ku aing di bawah HP-na. Sok. Aduh, aing kabeli HP anjing. Oh, itu siap tuh. Salam alih Bapak teh. oh Pak jadi Mas RT Mohon, abi rencangan non aya di kandang domba mah tuh Oh, itu. Biasa dipilari ayeuna. ya bade kumaha bade sadayana ya Ninggalan we heula. Kinten-kinten upami duka hiji, duka sadaya sabari hiji. aya 10 mah itu teh Awang tiasa ninggalan heula. oh siap Ayo tuh ninggalan Kak. Jongjon pan tinggal neangan saja mah eta teh loba keneh asal bangsa. Murahnya ada domba naonnya. Tapi baik kita asal domba. Asal jalu we nu geus manjing nu geus coplok untu. Susul wae. Susul atuh. Iya betul. jong-jong dele tuh geus lowong kieu mah geus moal dicape ngari teh kieu mah geus lah pensiun minggu domba teh Gitu. domba na tuh teh kan Atas. aduh Iya, mun transfer wae. cukup transferkeun we lah ka dieu sok Nomor berapa? tah ieu tadi eta we di Oh iya. yuris Ya. nah Sip. ah Ya, kirim ya. oh siap atur nuhunnya Siap. nampi artosna nyagakeun barangna nuhun Ya, siap. nuhun Ya. yuk Kabar baik soalnya. nuhun mangga Ya. mangga nu cair duit lumayan jong Alis. nah Jangan pakai lama, langsung keluarkan 2 nana. Aisyah telat bieu pisan Saat kumaha? sia malila tuh da ongko geus payu bieu diunjal kabeh kana mobil Aduh, tuh tempok kosong molongpong aing geus jongjon aduh geus mangarit deui aing kumaha? Ieu geus di duitan, duitna di aing na kumaha ieu? sia malila tuh da telat aing ge kan duaan teh nu ngandegeun teh Aduh, cali weurana kumaha? mungan sia telat tuh da Cek aing montong kasasakeun. Ku aing ge dibeli ieu. Lain dianjuk. nana mah mau dianjuk da telat tuh da bieu pisan tuh karek ditransfer Terus ieu kumaha? mah maneh eta mah dah yang apa urang mah urang dah penting embe urang geus bea kabeh jongjon semua ngarit urang mah aduh Omongan sama cumur. ih bongan saha atuh Yo, yo, naeun ayeuna mah wayahna pangneangan. Oding. Mana dombana sia mah ilaga teuing atuh. Telat cenah geura geus payuna kumaha? Nari sia kumaha bebelah. Pan aing ngomong, cai teh ulah kasasakeun da kalka kabaturkeun ga. Bulu wah beleweh kitu aya sugan aing teh geus puguh ari sia. Pan eta ge tadi cai teh tungguan sakedeung aing ka jalmana heula mawa duit. Da bieu Nah kumaha mah geus? da pancin mah teu puguh Nah, teh heula kumaha? cenah urangna
Eta heula sakedeung. Hari eta ku sahari beulina. Ku Mang Japra tadi teh diborong. Kabeh sa mobil, sa polisi. Pisan sia ari di bawah Ya tong sok telat geura. Geus kadiekeun deui duitna. Duitnya bang. Heuh duit nari ho dombana mah. Ya isu ieu domba anu sakitu wa. Ih budak ieu rek eka. Eka wa. Apaan orang mah ieu tadi ngajual teh anakna jeung indungna tadi manu ditawarin ke si Oding teh. Nah kumaha anakna aing ngebutuh sote si Pai sama jeung eka pancana loba anu jeung nu galade. Panti borong guys ieu mah da nawarna ge leutik eta mah lain keur Eka saya teh mah si Oding mah. Keur eka na palinganan 4 juta 2 ngomongna cenah. 4 juta. Heeh. 2,5 ka urang mah cenah. Nu harga 2,5 2 siki cenah. Aya teh kurang teh tuh. Siap mah cungur. Geuleuh sia mah. Anjing. Coba ieu kumaha ieu anjing. Coba duitna geus kapake 1 juta pake ngaduitan HP. Geuwat saroding transferkeun deui aing rek meuli neangan deui. Ya sa. Sok transferkeun deui. Iya mah teu pararuguh. 3 juta sa. 3 juta. Nah dipake. Napan 4 juta kehen. Geus kapake bang. Aduh, nah ari siap kumaha ku anya ditanya kunyu. Aduh. Oh 4 juta sok 1 juta deui. Pan tadi geus kabulikeun HP ieu. Sia cungur palingan najis jeung aing. Sia ti dieuna 2,5 juta ku sia 24 jutakeun ka babaturan nyokot gede ting batis sia. Pan ayo usaha makan naon we bang. Sok balikeun deui 1 juta deui. 1 juta deui. Engke kurang dicicil bang. Dicicil geus. Iya, bawa heula. Sangeunahna pisan sia ku selain jeung babaturan babah. Bawa hampura urang mah nya teu apa urang mah. Heeh, Manglis. Aman. Gara-gara sia daung tuh. Anjing teh. Sia kumaha? Sia nu teu puguh mah. Sia tuh puguh mah. HP aing dijabal goblok. Nangan keur Eka sama nu kumaha wae ge hade. Kumaha sia karep Ai Oding kalakuan teh kawasan bolon. Yo.